manjalasa di majlisil ilmi, barang siapa yang duduk di majlis ilmu, diuk ke diuk. Tercatat kenunutan yang munyar barang dahar minum, tercatat kan diuk. Diuk. Nu ngaji nya hareup mulon, jadi. Nu itu nya hareup netan, jadi. Nu ngadengakeun ngaji boga bodo, nu ngawurugna teu boga bodo, jadi. Coba lu salat. Makmum yang hareup netan, imam yang hareup mulon sama. Ini yang hareup mulon kabeh boga wudu hiji sama. Karena boga wudu kabeh yang hareup mulon barandaan sama. Tapi ngaji mah bebas. Rek yang munyar barandaan rek nyeun silahkan nunutan jadi. Paling oge ilmu teu meunang. Bukan terus itu ngajina hees wae, alus. Alus. Nama rombongan dituntun pasir we. Pangwat madrasah. Manjalasa diuk cerita kenunutan barang dahar yang munyar hebat kan kalau ilmu alhamdulillah. Kita ngaji. Cenah eta ngaji teh can bisa amal. Atau ada amal kunaon? Lu sok padu ngabacot. Punten nyuwun ngabacot. Bukan si eta mah percuma sih ngaji kita diamalkeun. Batur mah teh diamalkeun geus dihampura dosa. Arek ngamalkeun ya diamalkeun. Percuma dah tong lakon teh. Itu tidak anu, batur mah tadi dahar oge melak, ai uar ka dahar naon. Sing mikir wae ngomong teh. Batur mah tadi amalkeun oge. Ai amal, pantola bae mah teh ngamalkeun ilmu. Geus dihampura dosa. Geus morolok dosa. Manin takola liya ta'allama ilma, barang siapa yang melangkahkan kaki tujuan rek tolak dihampura dosa alhamdulillah.